Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Ibu miwah bapak sareng nunuman kesingguring dipika hormat, sadaya puji milik Allah. Salawat miwa salam mugia orang surah limpahkeun ka junjungan alam yatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saur Abu Bakar As-Siddiq, ibu, salasun la tudraku bisalasin, tilu perkara moal kapendak, moal kacape, moal hasil kusabab tilu perkara. Iji saur Abu Bakar As-Siddiq, al-ghina bil muna, hoyong kabeungharan, hoyong pinter, hoyong sukses, tapi pada melan sadidinten ngan saukur ngalamun. Murangkali hoyong sukses, anjeunna hoyong gaduh ranking anu kahiji, bahkan anjeunna hoyong kagungan peringkat umum di sakolahna, ari pada melanana ngan saukur ameng, pada melanana ngan saukur ngalamun, moal bisa eta murangkali dugi kanu diseja. Saumpamina ibu sadaya kinten-kintenna hoyong janten jalmi anu beunghar, hoyong janten anu sugih ku harta kekayaan, ari pada melalana ngan saukur ngalamun. Kinten-kintenna saur ibu hasil moal anu dipimaksad, nu tani teu angkat kaserangna, nu ngawarung teu muka warungna, nu diajar teu angkat-angkat acan ka sakolahna, moal sukses eta jalma saumpamina ladang ngalamun. Hayo we unggal dinten teh apa-apa lamun abdi nya ieu mah, lamun abdi gaduh artos saem, engke apa bade dipasihan ku abdi naon mobil anu sae, sok urang pilih we ayeuna mah ke urang angkat ka dealer. Kinten-kintenna kapeser ibu eta mobil. Moal saur murangkali teh lamun ieu mah kinten-kintenna gaduh kabogoh, ieu mah lamun abdi gaduh kabogoh bade dicanak ka bumi ka dieu, ditepangkeun ka emak jeung ka bapa. Lamun abdi gaduh kabogoh milarian henteu naon deui kinten-kintenna, cek bari bausna angkat
ka tempat-tempat majlis salim dirinya teu sok seueur kinten-kinten lawan pasangan. Da ieu mah henteu ningal ge henteu, hayu we ngalamun dina media sosial. Tah eta teh naon? Makana kahade saur Al-Qur'anul Karim fa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah. Di mana anjeun tos paragat tina salat nu 5 waktos, lohor geus kalaksanaan ku anjeun, asar geus kalaksanakeun ku anjeun, magrib geus kalaksanakeun ku anjeun, isya geus kalaksanakeun ku anjeun, subuh geus kalaksanakeun ku anjeun, pek anjeun bertebaran di muka bumi. Teangan lamun anjeun tukang tani, angkat tanina ka sawah, pasti di sawah bakal naon? Kenging kasuksesan, kenging kabingahan, kenging nu dipikaharepkeun. Dongkap ka sawah macul kinten-kintenna ditabuh 7 dugi ka tabuh 11, pasti bakal dipapanan 50.000 kudu gaduh sawah leres ibu. Dongkap ka sawah pas begitu macul teh aya belutna, aya naon deui, aya kini-kinina, aya naon deui, aya beunteurna. Tah eta teh naon? Lain ladang ngalamun. Sawah beres sakotak aya nu maparinan di enjing angkat deui. Lain ngan saukur ngalamun. Teu aya jalmi anu kinten-kinten sukses tina sanes kanten ngahayal teu aya. Atanapi lepat nu wagit ayeuna mah pan seueur ayeuna mah ya Allah ya Rabbana. Kinten-kintenna ibu hoyong beunghar teh ladang judol. Pada melan unggal dinten hayu we ngetik. Jual atau beli, jual beli. Ha ya Allah ya Rabbana. Moal sukses jalmi nu kitu mah. Maka waktu eta Umar bin Khattab nyusulan kasadaya kampung, kasadaya kumpulan para pemuda. Hei para kaum muda, anjeun ti wangkit enjing-enjing dugi ka wangkit ayeuna tos lohor ari anjeun naon pagawean? Wahai sahabat Umar, kaula teh nuju ngantosan rezeki ti Allah lungsur ti langit dugi ka disisilan ku Umar bin Khattab. Moal turun naon kinten-kintenna eta rezeki ti langit. Nu bakal turun mah naon kinten-kintenna? Paling cai cakcak. Leres teh Bu? Tai cakcak paling oge kinten-kintenna. Makana ku Umar bin Khattab langsung anjeun wayahna ti wangkit ayeuna. Anjeun ulah hayu ngan saukur ngadalahom, anjeun cicing we di masjid, anjeun teras ngadoa, lain eta teh goreng, tapi anjeun goreng sabab anjeun ngantosan rizki di mana ti langit moal dilungsurkeun ku Allah lamun anjeun teu usaha. Hayang pinter ngapalkeun, hayang beunghar usaha, hayang dugi kanu dibaksad anjeun kedah istiqomah. Sababna saalit kawas Pak Ustadani wangkit ayeuna. Ayeuna pangaosan teh reuwas dipaparinan kamera konten saalit-aliteun saalit tangtos engke ogen bakal naon Bu? Bakal bukit. Cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Saalit dikucuran ku Allah. Urang teras syukuran ka Allah, maka Allah bakal nambihan di rahmat. Dongkap deui pangaosan, enjingna dongkap deui rasaning syukur ka Allah, tos dipapalian kasehatan ku Allah. Insya Allah pasti Allah bakal maparinan. Makana kasawuran Abu Bakar As-Siddiq, al-ghina bil muna, kabeungharan moal hasil lamun urang naon kinten-kintenna sering ngalamun ngan saukur angan-angan we teu hafal kana prosesna.
batur nepi ka kieu teh ulah ditinggal ayeuna ibu. Resep cenah eta ari ningali jang anu, resep ari ningali Pak Haji anu, resep ari ningali si Bu Haji anu, resep ari ningali tatanggi anu sabelah. Tahun kamari anjeunna ngabangun bumi, ayeuna ngabangun bumi di nu sabelah, ulah ningali ayeuna tingali prosesna baheula. Makana wayahna ibu kinten-kintenna kahade lamun urang sering ngalamun komo lamun urang seserihan mah bilih disangki naon cenah Bu? Meninggal lamun teh apa-apa lamun abinya janten jalmi anu beunghar ku abi bade di pasian bumi pila di Cianjur. Lamun ya Bu, apa lamun apa jadi presiden Republik Indonesia abi mah bade ngageulis da. Bade angkat ka mana? Ka Singapura bade dinaon dirobi sanes kanten penampilan abdi teh. Abdi mah bade diet nu tadina ageung teh bade diet, sering olahraga abdi mah. Lamun amun hoyong baso pajeng so usaha, lamun nu sanes kinten-kinten mukana tabu sabaraha, tabu 10 urang mah tabu 8. Da aya ningan nu enjing-enjing teh jalmi teh naon hoyong sarapan ku baso nu diherang teh ya condona sapertos semurang kali abdi enjing-enjing kedah hayuh we milarian masuk diherang Gusti nu Maha Kawasa. Ngawarung kinten-kintenna ulah ka kantun sok ceuk paripaosna di mana dongkap subuh tos ngalaksanakeun kana sanes kanten aurad urang anu biasa ku urang dilakonan sok buru-buru buka da sabab aya jalmi teh ningan benten di antawis nu sanesna naon sok aya nu hoyong nyarap teh ya, sok aya nu hoyong ngopi teh ya, sok aya anu hoyong ngaroko sabatang teh ya. Buktosna saha? Sim kuring ari subuh-subuh teh milarian. Ya Allah ya Rabbana, ieu teh butuh proses. Makana saur paribasa berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Ayeuna mah prosesna capek ngurus budak teh, capek nganterkeun budak teh, capek kana sanes kanten teh, tapi engke hasilna ladang capek. Ya Allah ya Rabbana, kinten-kinten nami karaos namanya gaduh murang kali di pondok pesantren teh ngawitan betaheun teh cenanya Pak di pondok pesantren teh budak teh Pak kinten-kintenna wangkit ayeuna teh dahar henteu budak teh nya sare henteu ari nuju di bumi mah bojong-bojong emut sa umi emut saumpamina murang kali di bumi teu aya emut tapi saumpamina eta istri abi we ya Allah ya Rabbana sabulan mah curik jeung ceurik eta nu jadi istri ya Allah ya Rabbana kunaon mah make diceung-ceurikan kumaha sia teh di pasantren teh betahakeun teh kinten-kinten nanya Pak alah ari aya di dieu parasea ari eueuh diceurikan ya Allah ya Rabbana Gusti anu Maha Kawasa eta teh proses ibu makana sok ibu bilih teu percanten ibu hoyong nyengcirikan budak angkatkeun ka pasantren leuy kana mana teh kereteuy kana mana teh meni hoyong patepang ari aya mah biasa we naon mu kinten-kintenna makana sok cobian ku ibu tinggal prosesna nu janten santri teh ya Allah ya Rabbana. Seueur jalmi-jalmi anu sukses seperti sahabat-sahabat Kanjeng Nabi Abu Bakar As-Siddiq teh pedagang ibu. Utsman bin Affan teh pedagang ibu. Abdurrahman Auf teh pedagang ibu. Tolhah bin Ubaidillah teh pedagang ibu.
sadayana teu aya nu ladang sukses sok anjeunna naon ngan saukur ngalamun jeung ngalamun. Sakola hoyong pinter gento ibu kinten-kintenna dilebetkeun ka TK, dilebetkeun ka SD, dilebetkeun ka SMP, dilebetkeun ka SMA, dilebetkeun ka perguruan tinggi. Sabaraha tahun tuh ibu proses ngalami hoyong janten sarjana teh bu. TK 2 tahun, SD genep tahun tos 8, lebet ka SMP 3 tahun tos 11, tambah 3 ka SMA atos 14, ti 14 lumpat di kana 4 sarjana tos sabaraha tahun, 16 tahun piraku ibu. Ya Allah ya Rabbana, ibu kan kapungkur tahun ieu proses milarian pijadoan teh, dipasihan ka anu alim, dipasuhan ka ieu alim, dipasihan nu ieu di alim, proses ibu milarian hobar di mana-mana berita-berita bisi si AA teh anu proses sadayana ogen. Maka manusia mah hirup di alam dunia teh pasti aya proses capek. Ulah hayang ngareuna, ayeuna ngareunah teh nyaminya tiap tanggal hiji calik. Baheula mah proses. Ya Allah ya Rabbana. Ayeuna mah tinggal mensyukuri nikmat nami. Alhamdulillah kinten-kintenna mah ladang baheula urang proses teh 20 tahun calik di BPN. Ya Allah ya Rabbana. Tah gitu ibu tukang dagangin proses ulah langsung jig hoyong naon miliarder henteu. Sok istiqomahkeun, makana saur Kanjeng Nabi anu pangsae-saena amal teh sanaus saalit adua muha kontinyuna dawamna ibu. Sok ibu teh dawam wirid teh keun we niatan ibadah, ibu teh dawam naon tadarus Quran, dawam amalan-amalan urang sadaya engke di akhir urang sadaya bakal naon kenging ridona Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu anu kadua wasababu bil khidab, moal aya kangoraan ku pedah disemir rambutna ibu. Umi teh hoyong ngora disemir rambut umi teh nu tadina bodas ras naon disemir dipiko ku hideung da anger atuh yuswa mah moal nepi ka ngelehkeun. Sok ibu teras atuh naon pipi hoyong kenceng deui nepi ka disuntik ku silikon. Dongkap deui cek paripaosna dugi ka meser cek paripaosna mah alat-alat make up anu langkung sae ayeuna beungan saukur dinaon dioles langsung janten bodas. Ada anger atuh Muhammad tak naon ibu teh janten anom di anger wae ibu-ibu sepuh laras ibu abi gen tuh dibotakan da ciri kaciri naonana. Ya Allah ya Rabbana Gusti anu maha kawasa. Moal ibu lah moal hasil eta kangoraan teh sanaos bade dirobih kumaha gen abi dijasan sugan ame katingali ngora anger. Anger we kieu ya Allah ya Rabbana. Ibu teh cenah meser anggean anu langkung sae wangkit ayeuna mah cenah istri teh ngangelejing supados kontenna langkung sae anger ibu kaciri. Sepuh mah anger we sepuh atuh. Ya Allah ulah sok hayang ngimpi urang janten muda deui. Hartos ibu ginten-gintenna. Ya Allah ya Rabbana. Ade punya lamun urang hoyong naon katinggal urang anom sok seueurkeun abdas bersihan naon mana ulah nepi ka aya muncul sifat-sifat anu kurang dina manah urang sadaya
bersihan manah urang. Ulah nepi ka urang muncul sifat iri, muncul sifat hasud, muncul sifat dolim. Tapi saumpamina urang sering patepang sareng jalmi, nyeureurkeun silaturahmi, nyeureurkeun senyuman kanu sanes, bakal katinggal Bu aura urang teh sadaya. Lin ieu mah ditaros ku nu janten caroge teh manyun we manyun. Eta mah cepet atuh naonana Bu, kolotna oge ieu mah ya Allah teu aya beas manyun, teu aya kangge SPP manyun, teu aya kangge kadadaha manyun, teu aya jangka mana shopping manyun. Batur-batur mangeus gopud Bapa, urang mah encan era ku tatangga manyun deui. Ya Allah ya Rabbana. Ibu kade sok maranyun ya teh. Anu sok maranyun mah enggal-enggal kolon. Karena teu kenging manyun. Nya Bu sok tingalikeun tah harai teh. Makana di mana naon ditinggal kuno janten caroge teh kedah naon senyum. Idana durta ilaiha sarotka, ditinggal pameun teu kuno janten caroge teh Bu tersenyum. Lin ieu mah asa kunaon dikeuleuh jeung ngewa balik di kantor magrib pas dongkap naon ka bumi manyun nigareuleuh teuing eta bibir meni hayang neke. Nya Bu sok ibu teh senyum, urang naon ajarkeun bersihan hati teh ka Gusti Allah. Wasihata bil adwiyah, moal aya kasehatan ku bedah ku obat Bu. Unggal naon sadinten sakali eueut obat hoyong naon sehat teu aya Ibu, eta mah awon. Justru obat mah racun kangge urang sadaya. Lamun hoyong sehat hiji olahraga, enjing-enjing teh ulah bobo, tos netepan subuh teh ulah bobo, daraos satu bobo subuh teh. Eta teh matak naon hiji ngadongkapkeun kapakiran. Batur mah dipaparinan BLT da ieu mah masih kene bobo jeung bobo. Ya Allah, batur-batur banges dibuka warung teh da ieu mah jam 8 bukana. Jadi cek tetangga teh warung ieu mah tos kauningan pasti jam 8 bukana teh. Dongkap di masjid teh nya tos tabus pan ayeuna mah tabus 4:30 adzan subuh teh kamari mah jam 4 kurang 5 menit. Ayeuna mah balik deui jam 4:30 da teres saum. Ya Allah ya Rabbana. Sok Ibu dongkap di mana di masjid teh buka bari urang teh maos surat-susuratan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja 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 fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Mau salawat 11 kali. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad wabtah minal khairi kulla mughlaq. Aus deui ku Ibu teh 11 kali. Lamun hoyong kabar aus salawat busrona 40 hiji kali. Raos Ibu ngantosan warung aya nu meser. Ibu tos dipaparinan lungsur rahmat magfirah di Allah. Dicatat hiji salawat
10 kasayan raos. Emang jadi jalma mukmin rugi? Teu aya rugina. Cicing ningali warung ditapakuran Gusti. Ulah ceurik Gusti, warung ku abdi tos dibuka di tabuh 5. Dugi ka wangkit ayeuna tabuh 11 eueuh nu euntreub-euntreub acan Gusti. Ya Allah ya Rabbana, abdi tapakur ka Gusti leres Gusti rizki teh diatur ning ku Gusti. Sarua jeung ibadah sataun ngawadul kitu teh. Rugi henteu rugi. Harus ibu. Kumu lamun cek paripaosna saayat demi saayat ngantosan warung aya nu meser. Aos ku urang deh. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Baca ku ibu deh. Aya naon hanca Quran saur Kanjeng Nabi di mana anjeun maos nu nembe ayat dugi ka kafirin maka ayat-ayat eta dilipat gandakeun ku Allah. Ya Allah ya Rabbana, ibu tos ningalian jamnya abi geus bari teh enggal-enggalkeun wasiata bil adwiya. Ani ari ningalian jam teh geus teu pati resep ka Mustafi madekeun kitu teh. Bu, lamun hoyong sehat lain ku datangkeun obat. Hiji olahraga nu teratur. Ya Bu, ulah cali ku ibu teh kali-kali mah jalan-jalan henteu kadadaha kalun-alun gen di dieu we ku kurilingan. Aya naon cenah Ceh Haji? Ibu Umi cenah wangkit aya abdi teh hoyong sehat. 2 tuangeun anu bergizi, anu bervitamin, anu teratur. Tuang sing teratur. Lin ieu mah unggal dinten teh kangkung jeung ganggung. Kali-kali ibu samingon sakali mah aya endogna, kali-kali atuh aya ikanna, kali-kali atuh aya dagingna, kali-kali atuh aya daging sapina, kali-kali we saminggu teh ieu mah nya Bu aya urang teh nyisikeun ulah hayo we dipeserkeun kana kuota kangge konten belaan konten. Bu, tah gitu teras istirahat nu teratur. Batur-batur ya Allah ya Rabbana. Batur mah Bu istirahat nepi ka jam 10 brek we atuh. Pali dituna jam 10 pali dieuna tabu salapan. Eta teh sami tiasa ngabagi waktos Bu. Nya Bu. Kinten-kintenna lin ieu meuni sagala meuni naon pedah kokoro magih mulut kawas abdi masihan nu emam kamari meuni resep teh Umi sadinten teh aya upat tempat atuh ngau enjing-enjing teh abdi teh nyanyanak naon nyanyanak berkat. Alhamdulillah ya Allah ningan aya tah kinten-kintenna sadinten obat ibu nepi ka nyeri awak gitu. Tapi da alhamdulillah dengan ari ningali kieu sok bingah we gitu. Nah gitu ibunya wayahna saur Abu Bakar As-Siddiq 3 harupi moal tiasa kacape moal tiasa hasil moal tiasa kapendak ku sabab 3 perkara ieu. Hiji moal datang beunghar lamun pada melangan saukur ngalamun. Moal dongkap kanguraan ku pedah naon disemir. Moal dongkap kasehatan ku pedah ngaeueut obat. Sababna kitu dina wangkit ayeuna sumangga urang sadaya titenan mudah-mudahan ieu sing jantenkeun manfaat kangge urang sadaya. Bu sakali deui abdi hapunten ieu teh Bu Haji teh aya teh damang tos selami ieu teh an
Ya Allah ya Rabbana abi teu uninga ningal teh manawi teh bobo we umi dina Facebook teh. Ya Allah ya Rabbana abdi bunyuhunkeun kasadayana mudah-mudahan Bu Haji Allah mapainan kasembuhan sapertos bihara-bihari deui. Allahumma rabban nasi idhibil ba'sa isbi mahaji la sifa'uka sifa'alla yugadiru sakama wala alama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Bismillahi arkika wallahu yasbika min kulli da'i ya'tika min sarrin nafasati fil uqad wa min sarri hasidin idha hasad. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Astagfirullah. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sakitu anu kabihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.